Setiap kesini selalu sepi orang-orang. Mana ya? Simpi jelema keur barahara keur barahagia meureun amelihara rese. Assalamualaikum. Salam. Eta geuning anak aya di dieu. Aya anak teh kasem ongkok. Maneh berjoget wae oge itu sarangan wae. Kan di aya di dieu. Oh, ehan keur naon? Dong. Karunya teh anak aya ngodong-ngodong kita pucuk. Ya kumaha sih teh eueuh sih sebenarnya. Tah sina make boneka si Rena ge alimeun. Si aya lagu naon ieu? Ya, lagu dua lalaki sudah mereka dua. Lagu dua lalaki. Tong hiji wae lalakina. Oh, aing teh jadi teh aing boga dua lalaki. Ari karaokean mah. Tah aya tah mikna rek nyanyi. Oh, siapa boga ieu? Aya atuh bari jeung leutik ge ayaan. Oh, iya, Mikna. Sok, setelkan we. Ini Neng mau pinjam ini, sok pinjam. Hati-hati ya. Ya. Jadi siang mas speaker mah meni leutik. Nu penting mah suarana pedas ye, gedean deui atuh. Dek. Halo. Oh, gini harusnya. Ini sih baraduitan. Barahaan. Cirai, nama 50 ge hanteu. Lah, ari tangan ajukan make HP kamerangan. Oh, ngesan. Siapa jaipongan laguna kan teu bisa Iya kan baru dah jaipongan. kayangan odong-odongan teh. Oh, ehan ngodong-odong. Oh, Mulaikan. shopping masih. Kayak 50 ribuan. Malah jeung mikna gratis. Tapi mikna beratan anu cekas ya. Ini anu cekasem mah aya anak tuh hargana. Banyak. Kan murah we. Anu cekas mah 3 juta. Buset. Ieu mah murah. Peda we bapana cara balik bagi nu kitu. Ayo sana nyalimo. Aya tah di Shopee. Oh, Kapan cek? Aing teu bisa. Ajeun lah. Ih, aing jadi hayang HP dah. Enggak tuh ke Mang Dadang teh. Geus ku aing keur nunggu kabar bahagia, aing nungguan Mang Dadang balik. Oh, ira sih Bang Dadang balik nah. Ya. Nah, di karaokean tinggal pilihan didinya. Pantesan anak aing anteng di dieu. Atuh, di dia wae. Bari jangan di sini terus aja di sini. Duduk di sini. Mau lagu apa? Mau ganti? Nyaho teu? Cek asem ge keur nyanyi wae di imah. Eta anak mah di dieu. Ih, nya anak nama betaheun di dari wae ulina. Mana dia si Neng si meureun nya. Geus gede gitu Neng lo Bandung aja Neng. Iya HP ge alus ya, aing hayang bara duit sih HP-nya. Nyaho salah kimpi nu melikeun teh. Dibalikan salah ki. Oh. Iya. Oh ya. Kamari teh ka dieu teh nya wih bawa HP cenah ya HP ya. Gitu, nyakeun ngabaran. Kan manehna tara uih, jadi nyakeun ngabaran ka dieu. Oh atuh
udah mana mah jauh salakina. Aing peda Mang Dadang peda deket meureun nya teh dibalikeun HP. Oh ya, deket ya perlu teh timbang tiga kakabon bisa kumaha deui kan. Terus saya geus minta HP, mudah-mudahan ke dibawakeun. Ayeuna da kedeung deui tah ngari da. Oh, tah ngari balik. Heeh. Atuh sugan Mang Dadang menang duit jakeun meuli HP nya. Heeh. Ih aing ka dieu arek ieu rek pamer tuh tinggal di aing geulis teu. Anu make up kamari teh anu di salon. Kayak lamun geus teu dipake kampikeun nya. Oh, mana aya make up geus teu dipake teh. Si teteh. Oh, entar ketak ieu we lamun arek kondangan pi menta nya. Ih, mental wae. Masih da. Ya, nyaho teu nu kamari duit gope 500. Ya, duit teh mahi. Terus eta kumaha ka salona? Nyai nandonkeun KTP di penta KTP, aing ayeuna geus balik deui. Ya ampun, terus aya duit na aya nang aya. Kan kita jual emas heula. Nya tong dijual emas. Ieu sia teh di salon teh meunang anjuk. Yang siang. Ka aing rek meuli ah. Heeh, hayu tuh rek meuli. Dibelikeun teu di Shopee, kadikeun duit mah. Ih, kudu duit lah can aya aduh ngahnyung eta pareuman we. Ieu teh tayina pareuman sok. Oh, gitu ieu na. Oh, Tengah hiu. coba ningali heula. Alus sok eta cabut we atuh. Iya, Nak. Heeh. Oh, halus ya. Iya bababari nya, hampang dibawa ka mana-mana teh nya. Nah, cakasna mah gede. Itu mangkena berat teh di bawa-bawana. Ya itu mah aya nongko hargana nu cekasen mah. Iya lucu nya nih mungkin. Iya mah bisa dibawa ke sawah kayak Mang Dadang. Lu nyadang dangdutan di sawahnya. Mending di ditu mah kan jadi laluasa teh nyanyina. Heeh. Oke ah, tapi meureun namun boga ieu kudu boga HP meureun. Kudu make HP. Iya Ge jadi aing nungguan dibalikeun HP ku salaki empi. Engke nungguan HP nah heulang ke pang balikeun ieu nya. Heeh, ke bebeja we Ya ehan ya, nanti ke papa minta ini ya. Ya nanti beli ini ya. Menta ka ditu. Yang ieu kitu, nu kos ibi ya. Nu kos ibi empi ya. Heeh, engke menta. Yang geus satu ah. Aing balik heula we mentek rek nyanyi mah. Ehan mau pulang enggak? Mau pulang apa mau odong-odongan lagi di sini di Ibi? Heeh. Mama mau pulang dulu ya. Mau nungguin papa nih. Sekarang udah mau tangari. Iya. Papa bentar lagi balik. Papa bawa HP. Mama mau beli HP tahu. Nanti HP-nya bawa ke sini ya. Ya udah atuh. Oh nanya. Nya teh. Dadah Neng. Dadah. Ini karena ingin kaya. Sampai Tasikmalaya. Nyanyi wae Bu Haji. Iya Bu Haji. gara-gara namanya modis gini. Kan kemarin bejan ku Bu Haji teh tuh. Cantik ya Bu Haji. Geus geulis Bu Haji rek ka mana? biasa Bu Haji mah nagihan. Bu Haji mah gawe nu kurilingan we nya buka imah Bu Haji. Bu Haji imana ke direnovasi. Di renovasi. Oh rek ditingkat di Bu Haji. Oh, Ieu rasaan teh ceudeng nya poe ieu nya. Ceudeng. Oh, cara reudem da poe ieu teh. Buset. Meni panas ngaheap kieu ceudem di mana Bu Haji? Recek Bu Haji mah ceudem ieu teh. Eta tah kacamata sugan buka. Heeh Bu Haji pohonya. Nang meuli kamari teh anyar poho make kacamata. Ieu rasaan teh ceudem cing teh parek hujan. Ya Allah, aing mah boga haji teh lieur aing mah. Heeh geulis. Nah heula tuh mantangna geus ningalina make mata, tong make kacamata teh jadi lieur. Itu nang meuli kamari di Paris. Bu Haji kan pas jalan-jalan yang ustajak. Oh, su Bu Haji aya motor. Ah. Lu Bu Haji mah kan teh di jalan wae. Oh ya Bu Haji mah pas nagihan tuh. Itu. Mana? Tapi astar. Ibu Haji. Akan kamari. Kan kamari ke dibalikeun ieu heula. Kan geus minta maaf tuh ka Mang Dadang, ayeuna urang dibalikeun HP da Bu Haji, urang kan ngagangsing HP. Nih, parsok wae ditagih teh. Kan yang penting mah urang teu menghilang. Urang aya yo di dieu teu kabur. Tuh Bu Haji mending alus tingali ieu aya talian ieu. Oh, geus alus lah. Doakeun ya Bu Haji, mudah-mudahan ka Jam Bu Mang Dadang. Haji we atuh ieu. Entong Bu Tapi Haji iya nya. entong. Bu Haji kan boga kacamata eta alus. Alah. Urang mah bogana ieu unggul. Nya doakeun mudah-mudahan ka Mang Dadang balik mawa HP Bu Haji nya. Oh, lain mah duit.
nya mawa duit ongko. Ya urang teh engke lamun aya HP. Urang teh kan bisa foto-foto Bu Haji Meni tah. rupa-rupa, geus hayang ieu hayang itu, ayeuna ganti hayang HP, hang HP jang naon maneh? Ya kan selfie cenah lamun HP bisa ngabohong Bu Haji, anu goreng jadi geulis. Ye, ulah jang selfie hungkul. Apaan ke loba nu ngaleklek? Nu Mani kene ngaleklek dagang, maneh gerege dagang di online. Jadi ieu dagang ke di online, HP. Urang dagang Bu Haji di online. Nya dagang naon daripada ngagosip wae. Ya urang dagang cuma liar Bu Haji. Kayak bisa meureun mayar hutang ka Bu Haji. Heula cobalah engke urang coba nanya ke Cekasennya, si empinya. Nyaho ulah ngagosip pegawai teh giran ditagih tarsok wae. Heuh engke dibayar Asal Bu Haji lila-lila dah. Teu menang kesel Bu Haji, engke rek jadi pahalan teu jadi. Ulah astagfirullahaladzim. Oh, itu bestina ustazah tapi ambek-ambekan wae, aneh. Kesal tuh dage dibere injeman duit teh nih mayar teh nih hararese pisan. Oh, tuh berarti aya motor tuh. Pokoknya tadi apa? Bu Haji, ai batur mah motoran we kamar rame nih Bu Haji. Nya batura bara bisnis atuh ah. Urang yang bisnis tapi aya Heueuh makana lamun boga HP, bisnis online. Heula engke bisnis lah Bu Haji nya. Tuh Bu Haji Iya, coba. Iya, tingali. Nya alus Batman Bu Haji urang rek hiber. Nih alabatan budak leutik meuli baju Batman. Nya kumaha sih ayana Batman kamari alus yang geus meuli ah. Nanggeus Bu Haji nya panas. Man Bu Haji tuh lompang ada tuh telusuri rel kereta ku Bu Haji ambe langsing Bu Haji. Bu Haji mah loba tagihaneun ka ditu oge. Loba. Paperum-perum loba keneh. Heuh geus man urang rek nungguan Mang Dadang balik arek persiapan. Balik rek mawa HP. Geus rek tangari ayeuna Bu Haji. Heeh Bu Haji rek balik rek salat. Heuh tuh Bu Haji megawe teh kurilingan wae. Pokoknya Bu Haji mah tugasna kieu nagih ka maneh itu malah teu meunang. Ah, Tuh Bu Haji tuh amang-amang. ada batura barisnis, maneh gawena ngagosip, ngagosip. Tuh nya itu tinggal di mau beronjong Bu Haji. Ini iya nya bararisan ya Bu Haji. Kala urang arek bisnis Bu Haji. Yang geus Bu Haji nya, urang arek balik lah. Heuh Tenang maneh wae engke dibayar. pararsal jadina teh nagih teh tarsok wae ah. Geus yeuh cek ustazah oge istighfar la ilaha illallah. Geus. Heh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, meni jendil. Duit menang minjem kamari mah tempat kedang dan kasalon. Pas balik tengah hari kia. Setengah hari kia hari bela panas. Penting mah geus menang HP we. Pas kieu nih halus jadi kanjel pato iya mah bodo amat yang penting mah HP we. Assalamualaikum. Gas Ma Mana HP-nya? Balik malah di suguhan cai, suguhan naon. Kayak dijieun kopi iya. Cai teh anu tadi.
Manus lah, haus. Nginum halang. Panas teh ya. Yang geus diisi. Tuh. Nah. Duh, nyolok we ieu teh, pantot teh. Mana bulu Tutupkeun hapena? atuh. Tuh meni gandeng tah, pantot teh. Ya. HP nu aya we HP mah. Ieu HP. Heeh, HP eta mah. Papa, ieu mah HP nut nalit nut. Ieu nu HP halus sarana naon? HP nu halus ayeuna mah nu ieu. HP kan? Lain aya ngaranan, Pak. Ya tapi kan HP. Nya Da ieu naon? Nya HP. Ya sarua. Ya Apa? halus. Ieu mah uliang kameraan. Mesti kudu aya liangan, make liang naon we di dinya aya liang tuh. Lalu tiki sarua liang eta ge. Ieu mah liang namanya dipoto kieu. Aneh si papa teh. Ieu Pak, HP nu zaman ayeuna nu aya liangan di dieu, liangna di dieu teh nu aya apelan di dieu. Teu nyaho urang mah geus nu aneh-aneh we eta ge aya nu mere syukur eta ge. Ari ieu nang pamere. Heuh, teu boga duit jeung meulina can ge. Ya ampun. Papa mah matak nage geura apa ulina ge rada jauh geura tong di kebon wae. Pak, ieu mah HP tahun 81 hiji, Papa. Ih, aing mah. Piraku aing gelis-gelis HP na kos kieu. Anu penting mah bisa dipake atuh. Yeuh, Papa, ayeuna mah HP teh lain masalah jeung dipake, tapi HP teh ambe amun kumaha sih jadi gelis gitu, Pak, lamun dipoto teh bisa ngabohong HP-na, Pak. Jiga jelema. Ih, ieu mah HP-na. Aing mah ieu tranang training. Ya heuh, tranang training alus kan. Yang na sembong mah dibalikeun deui kana bogana. Ge teu dipake kudu bogana diberekeun. Nah, urang mau ngomong wae pamajikan hayang HP, hayang HP. Jadi teh can amplop jeung Bu Ustazah teh. Ya pantesan we diberekeun orang HP geus teu zaman, Papa. Ieu tahun sabaraha, Papa teh ulin geura ka mall tuh HP teh ngajajar galalede. Eta mah HP naon ya Allah. Ya kamot mah hese naikna make tangga anu lempang sorangan, tanggana palaur ah. Teu nyaho sih, anu pernah kejepit di dinya. Eta dina eskapator. Eskapator heuh. Beli gararing asal itu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Ustazah. ingat sama saya? Ustazah Aminah kan ya? Iya. Lagi apa? Biasa ini. Lagi nyiram-nyiram. Oh, itu meni pada bagus, sudah bayarnya. Tidak bayar. Iya, tidak Iya. buaya ini mah. Iya, buaya teh, bayar ya. Heeh. Ayah mana Ustazah? Oh, enggak. Saya kan mau insya Allah mau tinggal di sini lagi, Cek. Oh, alhamdulillah. Iya, nah kedatangan saya ke sini, saya mau ngajak buat Cek anak-anaknya ngaji lagi di saya. Oh. Nggak ada yang ngajar ngaji di sini. Oh, di sini nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ya sudah nanti saya mengajar lagi. Cuman kan itu kan musola lagi direnov ya kayaknya ya. Mungkin nanti saya laporan ke Pak RT aja ya, nanti ngajarnya di mana. Oh iya, ini meni rajin Saya ya. juga mau minta maaf. Kemarin salah paham. Minta maaf ke siapa? Ke Ustazah. Minta maaf kenapa? Kemarin saya salah paham. Liatin HP ke si Siti yang ada foto Ustazahnya sama Mang Dadang. Oh ya Allah. Lagi di Ranggon kalau nggak salah saya foto. Oh, yang waktu saya ngedatengin Mang Dadang di kebun? Iya. Oh, kok Saya saya mau ke nggak lihat warung. ya? Ini saya nggak lihat aja. Saya nggak lihat Ustazah soalnya di cadar. Oh ya Allah, iya itu salah. Jadi saya itu baru pulang dari luar kota, jadi saya nggak pulang dulu ke rumah. Karena kan kalau di luar saya emang ditutupin Saya mukanya. kira itu bukan Ustazah, selingkuhannya Mang Dadang. Maaf ya, Bu Ustazah. Oh iya, nggak apa-apa, kan nggak tahu. Cuma lain kali hati-hati ya. Iya. Cari tahu dulu kebenarannya. Iya. Ya. Ya sudah, mungkin itu saja. Ya, kalau gitu saya mau ke yang lain. Hah? Itu ngomong-ngomong ngajinya jam berapa? Ngajinya mungkin sore aja, habis asar.
Ya, nanti entas asar, tapi saya nanti mau ke situ dulu, mau ke rumahnya Pak RT. Oh iya. Nah, ya udah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman. Mending hilap saya teh ya. Ustazah Maaf ya. teh kumaha? Oh, saya agak liar gitu ya. Oh, ya udah yuk, mari. Aduh, ustazah meni geulis euy. Henteu wau da.